Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun pengajian nu judulna Muslim Cina mah tidak akan takut akan corona. Yuk orang simak bareng-bareng. Sebab naon henteu iman jelema nu teu iman mah was-was kos kuari kejadian di Cina lantaran henteu iman was-was sararieun paeh orang muslim apa sieun paeh henteu muslim ditanya aya nu kena tidak ada kemudian takut berarti enggak kok enggak keluar kenapa mesti keluar sebab Kangjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah haram untuk keluar andai kata mati syahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله أعلم بمراده لا يزال bunyanuhum marading sir opo bangunan alladzina banahu kang pada ngabarangun ya alladzina kabeh ing bataniku sebab kamang-mangan syakan tegese kamang-mangan pikulubihim ing dalam pirang-pirang atini alladzina Ilang tagodaan yang narima begatan tasila tegesen narima pisa kulubuhum apa pirang-pirang atini alladzina biaya mutu kalawan nyata mati ya alladzina wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uning bi khalqi kalawan makhluk Allah hakimun turku kang bijaksana fi sanibihim ing dalam dadamelan Allah bihim kalawan khalqi bihim kalawan khalqi Sanggeusna munafikin ngabangun masjid diror teh haju kajahoan tujuan kabahayaan ku Kangjeng Nabi atas informasi langsung ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kangjeng instruksikan supaya dihancurkan masjid maka tersebut dihancurkan rata bahkan titah dijieun tempat nguburan mayit-mayit pamicenan mayit-mayit ku hina-hina na eta tempat nu geus dibangun masjid roh lamun dicuk-cuk teh kapan sabada ngabangun masjid teh atuh dihebat-hebat atuh lantaran bentukna masjid atuh beuh urang Madinah teh anu teu apalna naon mah bararungah
gabungahan nama kapan bentuk nama masjid setiap itu agreng di samping keagregan teh bisa dimanfaatkan parantingiwan waktu hujan waktu panas tapi barangku Kangjeng Nabi diinstruksikan titah diratakeun timbul nomor kahiji aya suudzon merenanannya aya we hasud dianggap hasud besi kasaingan merennya masjid teh itu makapan masjid Kuba ieu mah masjid agreng hebat aya we merenanannya Muhammad teh besi we kasaingan aya hasud jelema teh terutama munafik atuh digelas munafik berkait nomor kedua mah timbul nganaha-naha orang munafik nah hanya orang ngabangun masjid bagi masjid kene dihancurkan padahal makan masjid komamun lain ngabangun masjid merenang cacak-cacak masjid dia ieu teh make teu meunang keneh bae nanaonannya Muhammad teh urang kudu kumaha atuh pancena kita ngabangun masjid tapi urang geus ngabangun masjid dihancurkeun tuh nomor katilu mah aya ragu antara jeung antara banyak nya Muhammad teh salah itu mah kaum muslimin ai kudu salah mamanya Muhammad teh tapi nya ke antara jeung antara ih ke kumaha timbul sababaraha versi waktu sababaraha versi waktu naon ge kitu we ieu urang mah teu nyaho naon urang we politik wah menteri agama loba kiai sih kok abrinya urang mah aja heran sih urang mah kos eueuh kiai bae kan urang mah bodoh politik itu sekolah henteu naon henteu sok atuh ngomong politik geus bae meneng bae sih sirah aja cacalaton bae ora ana paedah he geus bae atuh ku Bandung ngaluluskeun bae di ditu atuh lamun dibacakeun loba kejanggalan-kejanggalan geus antepkeun nya nu keur ngamaenkeun urang ieu kuari lamun urang diperhatikeun di dunia teh urang makan teh nyahoana naon kamari ieu tinju rame tinju rak beueuh atuh nyana teu ngamaenkeun mah henteu kajian tinggu kumaha bulu tangkis rame bungelap beueuh mobil ge kitu keneh mobil nu diramekeun rame Avanza datang ka sakumaha naon da mah Avanza tuh kuari mah henteu ja teu kabeuli pan rame ke naon rame aya naon gitu garana aya aktor nu ngarame-rame na teh sagala rupa ge kos kitu bae di dunia teh je pasar kapan dunia mah hiji bae lamun urang henteu ka Allah lamun reka Allah karak sagala rupa urang ka Allah beneran ka Allah tararis aya itu sabodo aing mendeka Allah anu teh ieu cenah jang kemajuan ieu nyen yayasan Allah leg-leg Gus ya yayasan teh aing mendeka Allah teu kudu make yayasan ieu cenah ieu supaya rame ieu di organisasi di NU teu aing moal maju atuh Allah sia ngamajukeun aing mendeka Allah ieu bae tuh di hati henteu los ieu bae hebat di huruj cingkrang ye calanana calaling henteu aing mah moal huruj moal ieu mah ka Allah sorangan deuk Allah teu kudu make organisasi teu kudu make partai nah ngan dunia kan moal rame jelema deuk ka Allah khusus deuk ka Allah moal rame ikan nu ngaramekeun ke bangsa jelema nu tarolol kabeh nu mentek ramena dunia teh kudu tolol bisa ngabangun hotel teh kudu jelema marasiat lamun eueuh nu marasiat teh malah hotel
mantap kurang kudu hatur nuhun ka jelema maksiat ngaramekeun teh ngaramekeun mun teu aya nu karitu moal rame ji atuh urang nu salat nama nu ngabangun masjid nama kapan eta tilok salat tukang bas ya itu nya nu nyieun masjid dia tilok salat teh mah urang nu salat mun eueuh nyana atuh urang teu boga masjid mantap hatur nuhun ka nu tilok salat tahu tak kayak gitu. Dah, ndek Allah mah eueuh suudzon, ndek Allah mah. Lamun tere ka Allah karak. Urang teh aya suudzon ka batur, urang teh aya pesimis ka batur, urang teh aya we rasa rububiyah aya di urang. Ndek Allah mah geus jati mah moal. Ya itu kabeh nang Allah ka. Jangan tilok salat urusan nyana kan riweuh. Si itu cenah ngomongkeun, atuh kajen ngomongkeun ieu. Encan nyiduhan acan karak ngomongkeun yang sepanas henteu atuh teh mah jangan ngagerakeun ge Allah ieu. Cuman da kumaha panasnya moal aya panas. Deuk ka Allah haji urangna bisa moal aya panas. Sebab naon? Ieu nu mantak ngaramekeun teh. Tah nu tararani haju eta teh didaharkan ku urang gabahna. Pada eta tirok sarolat lolobana mah. Mun eueuh nyana urang kalaparan. Atur nuhun geus urang sok haju. Dakwah ka sawah euy. Wah salat ge sarolat kabeh mah nu ngirig sia. Antepkeun bae habak geus. Kena ngaririk bae salat henteu naon kajeun. Ngeunah. Lantak mah inget ka Abuya eta Muhyiddin dah bang Abah. Garageun dia sebenarnya aspek. Garageun dia kan gitar. Oh harangas nya mah kan gitar teh harangas biasa. Nyalatin ka mau pas belah dia Tegal Kunir tah lewat mobilnya kempes cas aya nu keur ngagitar kemana keur kemana bae keur kikieuan bae aya di dalam teh ya Pak Haji kenapa ini cek Kiai cek Muhyiddin mobil itu apa namanya bannya betus oh ya udah ada kunci-kunci ntar ya dikunyana diberesan wow ratu muatanana sum kiai kabeh atuh nu sanu ngabenerkeun ban ya kiai mah teu bisaeun bisa ge numpakan doang ye eta kunyana kan dibawa kaluarkeun kunci-kuncina dibenerkeun terus dikabengkelkeun ituna diganti geus beres udah aja dibere duit enggak udah Pak Kiai ini Pak Kiai ya udah enggak udah saya mah udah ikhlas lillahi taala ti harita Ki Muhyiddin kanu ngagitar cilok galak cek lambung aing pernah nulungan aing tuh kan Masya Allah karim likulli syai'in hikmah tiap perkara aya hikmahna ulah eta sok balak-balak kos kitu teh eta mah membatasi diri ulah ji urang teh kan nini ge ulah galak lantaran urang teresep di aki-aki maresep urang kan nini aja orang kere aya aki-aki banyak kan ngora malah aku pasti kan nini kan ye atuh aya nu mulung kulo sakitotin laki toh tiap nu ragag aya nu mulung gitu bae nah jadi orang dekat Allah mah eueuh batur bendu batur ngomongkeun urang malah seri sebabna lihat gerak Allah dekat tah lamun geus datang ka dinya jadi jelema ngan moal rame mun karitu kabeh malah nu dagang malah nu tani malah nu sepi penting tahajud kabeh urang mah malayat dina ayana ge dipaksakeun di TV marhaba kabeh setel TPI marhaba setel RCTI marhaba setel itu RRI keur maca sholawat cek jelema ieu mah kabeh ku sekarang dia kabeh TV hancurkeun habak lah bantak resep ge nonton TV kan aya jogedan tuh sia mah akur bae nah belajar tapi ka Allah belajar geunaheun malaya nanaon nikmat sakit pamere Allah
Gusti alhamdulillah abdi teh didamel makhluk nu pangmulyana aju iman ka Gusti aju ala kadar ibadah ka Gusti salat-salat bae mah abdi teh osok adapun khusyuk nama atulah teh mah memang hese tapi abdi keur ngarahan bae itu supaya hayang bisa khusyuk meureun Gusti numantak abdi teh khusyuk teh lantaran pikiran abdi hayang mobil bere atuh abdi mobil Gusti cak Gusti ngaco sia geus boga mobil lain tambah husu karah ya engke mikiran ban besi kempes can boga bae geus teu husu komo geus boga can boga makan mikiran boga doang geus boga mah ieu engke kumaha ieu meuli olina di mana ieu meuli bensinna di mana mayar pajakna sabaraha duit tambah kalut sia eta kakarake boga hiji mun boga dua peupeus otak sia eta tuh mantak jelema nu hebat mah geus nyandung boga 3 boga 4 kuat eta lalaki hebat otakna teu peupeus atuh bade mah boga hiji ge kolem boga hiji ge ngalamun beda tuh deuleu batur boga 4 ge teger bae eta ngaranna lalaki mah geus kitu ngaranna mantak lamun lalaki can nyandung lain lalaki teh bencong tah mah tungtung nama balik ngaji nyarandung besia iya mah keur carita gagah kagagahan otak jadi lain nu nyarekan dicarekan ku pamajikan tapi gagah pamajikan emang teu nyarekan iya kira ieu waktu datang kedatangannya dia sarua bae tapi tetap bae dihadapi bae tuh nya berjiwa besar ngana dadana ge dibuka datang ke kamar ngalamun sarua nya ge tapi tetap gagah jelema nyandung teh gagah laisa minna lain termasuk golongan kaula jelema anu mampu nyandung teu nyandung dia itu ucapan Kangjeng Nabi teh lain masyaallah masyaallah ya timbul keraguan-raguan orang-orang munafik ge timbul ragu Muhammad teh kok jadi kieu hararese amat dikakalakeunana nah ieu sebuah bangunan teh ngaragukeun ka dirina lantaran deuk tupatipu teh hararese maka dijelaskeun ku Gusti Allah moal eureun-eureun jelema munafik mah timbul ragu timbul pusing timbul puyeng la yazalu bunyanuhum bunyan teh masdar ay masdar ma ismul hadas ngaran pagawean tapi nu dimaksudi dia mah bangunan ai bangunan mah isim maf'ul berarti kan di dieu teh masdar nu dimaksud isim maf'ul atuh majaz mursal min itlaqil masdar wa iradat ismil maf'ul cek ahli bayan atuh sapira bunyan mah isim hadas kos nasron kos dorban. Jadi maksud apa iya mah bangunan asli ay bangunan mah kang den bina mabni berarti geus masdar bi mana ismul maf'ul majaz kos kitu bunyan mah ngabangun tah ismul hadas ngabangun ay mah kan dicaritakeun teh bangunanana beda ngabangun jeung bangunanana oh ieu mah bangunan masjid nah majaz la yazalu bunyanuhum terus-terusan berarti bangunan-bangunan masjid maranehanana nuku maranehanana dibangun teh eta jadi sabab kana karaguan di jero hatena teureun ragu teh teureun-eureunana illa taqatta'a qulubuhum angin pegat hatena
biaya mutu secara pararae eta kan bahasa limit mencek urang mah lempengna mentek ilana bimana ila geus atuh eta para munafikin nu ngabangun masjid eta bangunan masjid anu ngajegir sanggeus teh ngajigir bagus begah teh haju dihancurkeun ku Kangjeng Nabi ditah ka sahabat nyana timbul ragu-ragu endap-endapan was-was di jero hatena teh duh ieu duh kumaha sebab lawan teu iman jelema nu teu iman mah wararas was kos kuari kejadian di Cina lantaran teu iman was-was sararieun paeh orang muslim apa sieun paeh henteu muslim ditanya aya nu kena tidak ada. Kemudian takut mati, enggak, kok enggak keluar? Kenapa mesti keluar? Sebab Kangjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah haram untuk keluar. Andai kata mati syahid, babari kan. Jawabanana tetap kurang masih bepah ya. Tuh Abu Ubaidah kapan ke Syria, di Syria terus ke Yordan, di Yordan terus ka Tungtung, kita balik ke Sidina Umar lantaran eta teh keur aya taun di suratan lantaran si Ki Ubaidah Abu Ubaidah teh jelema brilian anu hebat pemikiranana jeung sajabana ditah balik ka Madinah cek Abu Ubaidah di daerah kula keur aya taun kula lamun maot syahid haju lamun kula keluar haram cek Abu Ubaidah sedengkeun ngadoana ya Allah ya Rabb setiap saat kula teh akan ngadoa teh hayang maot syahid deuk iraha disahidkeun deuk bae maot kena taun syahid kan mentak jelema lamun ngadoa naon bae tah lamun bere resep ngadoa hayang sugih engke kajadian bakal sugih jelema lamun ngadoana hayang boga pamajikan nu geulis bakal kajadian pamajikanna geulis cak nyana geulis cak nyana aduh lamun jelema ngadoana teh hayang maot poe Jumat sok dibere hayang bae tah ngadoa teh hayang maot poe Jumat kajadian diakurkeun ku Gusti Allah tulisan di Lauhil Mahfuz teh izin nu dikacapangkeun diucapkeun ku manehanana nu sok didoa-doakeun ku manehanana teh eta teh geus aya tulisanana ieu di ditu bakal kos kitu nah kuari hayang maot syahid loba tuh maot syahid mah taun syahid ribeteng syahid termasuk katabrak misalnya syahid kejadian banjir gempa syahid maha kawasa Allah kumaha bae ngajadikeun syahidna di tengah-tengah siksa jelema aya bae nu maot syahid kan gitu teh rahasia Allah nah ya Abu Ubaidah kan embung maot syahid tah eta ditungtung jauh di Yordan lagi nah iya kan orang-orang Cina ge sarua bae tah kena wabah mencara wabah teh mah musliman teh nah, orang-orang komunis orang kafir sararieun kana pae sieun pae jeung teu sieun mah jelema muslim doang deuk daon pake kasieun ja ibadah eukeur ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi ibadah eukeur maot mah jata mah lain ku wabah lain ku kalapar lain ku panyakit ku ajal ji ditetepkeun di jero kolban dik naon atuh ja aing ngaji bae ge make jeung sieun pae keneh bae ja aing mah boga kayakinan bakal ka sorga wah konyol tuh budak ya Allah ya Rabbi eta kapan wali Allah anu ditanya di jero kubur teh man rabbuka cicing we wa man nabiyuka cicing wa ma kiblatuka teu jawab cek malaikat sia kudu teu jawab bejakeun ka Gusti Allah make jeung ditanya keneh bae pan aing boga kayakinan cak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda rabbi abdi ana inda abdi wai aing mah kumaha cak keyakinan hamba kaula sedangkan aing boga keyakinan bahwa aing teh ieu teh bakal dikasorgakeun ku Gusti Allah aing yakin make jeung ditanya-tanya bejakeun ka Gusti Allah cak malaikat wah rahmat bebeja langsung malaikat Gusti Maha Uninga aya hamba kau aya hamba Gusti maot ditanya ku kula teh rek ngajawab prek jawabanna kos kitu tah
kumaha eta Gusti atuh sia teh cek Gusti Allah men tanya-tanya bae atuh kumaha mah tugas atuh tama lain sambarangan jelema tama keyakinan luhur nya namakeun sakarat ge aing sorga kajen kumaha ge yakin oh enggak bereskan tama Gusti teu ditanya datang deui malaikat hampuran henteu tama leuwih ti aing manya hampuraan malaikat tah eta kan boga keyakinan mantap kieu yakinkeun urang sing gede keyakinan ka Gusti Allah tah batur mah datang ka kos kitu ditanya ge ku malaikat geus teu ngajawab yakin aing tanya segala rupa sepira malaikat makhluk keneh sabab bah teh yakin datang ka dieu teh yakin ajup pas Haji Pendi paeh kos kitu deh man rabbuka cicing wa man nabiyuka cicing wa ma kiblatuka padahal mah nyana mah nurutan itu ngan teu yakin ngan nurutan doang nah ya palu ya digenjreng bae tetep gajreng cak Haji Pendi pan aing mah lain deui jeung sama nurutan lain yakin kudu yakin di jero hate masyaallah kan la yazalu bunyanum teureun terus-terusan bangunan nu kumanehna dibangun masjid ya ngajadikeun karaguan dina hatena tepikeun kapegat hatena teu bisa mikir tepi ka timbul ragu jadi sebab keraguan bangunan tersebut ya teu iman atuh jaka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mang ragu jeung ragu wallahu alimun Gusti Allah maha uning bi khalqihi ka makhlukna aduh lamun urang nyaritakeun maha uning atuh geus naon nu teu kauning ku Gusti sorotan ilmu Allah mun nyorot ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aing teh didelekeun Gusti Allah uningakeun ka hate aing didelekeun isin mun bener sorotan ilmu Allah tek aing teh didelekeun bae hate aing teh urang teh ngolembar bae ka lain Allah isin kahayang teu akur jeung syariat isin mata geus we lobana haji cici embung nanaon bakalna isin ka Allah teh isin lamun ilmu Allah keur nyorot manteng nah haji urangna ge gerakna beda kumaha bedana kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot terus ku urang diperhatikeun terus dirasakeun terus ku urang di rumah perasaan eta engke urang lagi dibere deui ilmu ku Gusti Allah sebab eueuna naonan di qalbu urang geus dibere ilmu anu lain meunang ngasab tama ilmu nu nyaho urang kahareup kadang teu meunang dibejakeun antak wari diaman aya kiai anu 30 tahun ka tukang nyana geus nulis bakal kajadian aya penyakit corona dijelaskan corona na eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun tak kuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh diaman teh barang dibaca kitabna geus dijabejakeun teh kajadian nu kuari di Cina teh bahkan Uzbekistan bahkan kadiana Moskow Soviet dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian gempa kajadian banjir diantarana bakal aya wabah corona di Cina geus aya kitabna geus begitu dibaca pas sakumaha nu kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun eta kan nyalana geus tilu ka mamana kieu teu meunang ai lain nabi mah kapan nyaritakeun ka hareup gaib teu meunang ai lain sampul kalam
atau memang dek ditembongkeun we ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana jaloba kuarigi anu nyahoeun isuk teh ya bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senen. Oh, ya. Dah, jadi saja bahasa Jawa emang nyaho iyalah ku Allah dibukakeun bray dan teu meunang. Teu meunang dicaritakeun aya lain sabkul kalam mah ketelanjuran. Aya kene ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyaho lah teu dibere nyaho. Ngan paling isyarah-isyarah senyum teu meunang aya lain nabi mah sebab eta adalah nubuah. Nubuah teh sifat kanabian sedangkan nabi geus eueuh. Aya ge dinyana sifat kanabian sifat lain nabi. Tapi teu meunang ngabejakeun. Khusus bae Allah mere karomah jang manehanana sebab manehanana ibadahna ka Allah ngabersihan qalbuna bisaan. Jadi dibere pangbubunga. Bray berengan teu meunang ngabejakeun. Nah iya kejadian guari di Yaman aya nyana ge atuh sugan nyana mah berendanan bakal maot nyana ge teh nyahoeun umurna 100 tahun kitab udah dibaca kejadian teh geus aya percis eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah hijab aya keneh lah mun eueuh nu kararitu hancur dunia Palestina mun eueuh nu kitu Jakarta lah mun nu kitu. Wah, atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan di halangan anak eta bae nu kitu. Bandung mun sakitu poharana atuh beh karucahan cacak eueuh jelema anu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur mah. Untung masih kene aya jelema nu kos kitu mah teu kanyahoan. Teka jauhan teh kadang-kadang makapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadah nage hebat tasbih nage anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuh mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuh mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setip. Bukan kadeuleuh nama urang teh hari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuh mulungan kuntung we rudin bau izin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang mentek engke besi aya nu mulung tukang mulung kuntung. Nah, iya wali gajen buku mah. Iya, tewak geus ku urang. Tewak, koreng dijual kuntungna. Henteu aya wali mah kadeuleuhna hungkul, rudi, kolbu. Keur aya anu disumputkeun ku manehanna. Masyaallah dari nyumput. Sumput Jehe, jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad. Cik Abu Yazid bisa setan gadis ya. Nah, seti isin eta sataranjang. Isin ka satu, isin ka satu. Eta ieu ka jelema loba. Aing isin ka jelema pugu jelema ge ku aing diome. Kiai ku aing dituntun-tuntun ka pemerintah. Ya ku aing tah aing dek isin kumaha atuh ka jelema deui ku aing apaan atuh di goda ku aing ya bener oge sih makan isin ka aing mah sataranja gitu isin rupana doang make jubah ge aslina mah sataranja rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok. Urang kasinggung mah tungtung namanya. Bisa aja teh setan, masyaallah garis. Ulah bohong sia. Cek Abu Yazid. Tapi kula mah cenah tah lamun kanu di masjid tah sieun panas. Panas kunaon? Boro-boro kula ngagoda napas lagi panas. Dua jelema tuh nu di masjid.
cek Abu Yazid coba ayo dulu barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji deui belah ditu di juru biasa sama asik ada zikir kan oh iya tanya assalamualaikum salam dibuka kan naon Abu Yazid budak mora kene ka deuleu ku Abu Yazid ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum atuh pan sieun mah geus eueuh kumisan ya lamun diayakeun ja putih kabeh mending dikerut cek cenah teh lamun diayakeun kos lain jelema jurig tuh jenggot putih kumis putih itu di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan sok dira misalna Haji Pendi kumisnya teh dikerut janggotna teh dikerut geus kabeh putih kabeh kan aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting atuh para jalan lain jelema kan iya mah asana karkara kaluar ti kuburan anyar ieu gitu nah ieu mah budak ora kene kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah cak Abu Yazid ieu je budak ngora kene geus hebat kieu dipake kasihan ku setan ngomong kieu deui terus kapanggih jeung setannya percaya teu omongan setan masyaallah eta ku apaleun bohong setan eta bae geus kitu banyak bohong eta tah ku apaleun eta Abu Yazid tes ngobrol jeung setan aju ngomongkeun bahwa sieun ka manehanana eta diberecang diberecang mah lamun aya nu maot teh datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh nah aya anu hese jae mah hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang setan kabur tadina ngalang anu endek baca la ilaha illallah jol bae Haji Pendi hararese orang mawa setan jana sehingga ade masih anu sakara-sakara udah diajak ya nama Gusti Allah lagu sieun setan ka ahli Allah mah moal daekeun panas napas panas deh hiji deui kapan setan lagi be di luar setan udah di setan teh ka masjid iya nu hees cek eta atuh kumaha lu hees kajieunkeun hees bae moal diganggu ku aing sejen mah ku aing diganggu kabeh kunaon nu hees eta mah lamun hudang bae nya mah ngacaprak ngaji bae tah asal hudang bae ngaji bae ceramah bae cek nya teh teureun kasa jeung di mana bae kening hees bae antepkeun tuh kan ari sieu mapan ku setan di ome digere irungna jadi teu sieun setan ka wali mah hees na zikir pan wali mah hudangna ngacaprak ngaji bae mantak setan kieu goblok sia cek setan teh ju kajangoan pan wali mah sia ngembek goblok aing sia nu goblok hampura cek geus heseun ka wali mah heseun tapi tetep bae terus bae ditinggalikeun diintip digoda mah terus bae deuk nganggo ada tugasnya anak teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kitu bae setan mah terus bae emang tugasnya anak nah iyalah ahli Allah dipake kasieun ku setan sebab nafsuna geus eueuh kadeleuna akur padahal henteu sebab nafsuna geus eueuh ieu urang tah ngabersihan nafsu ieu teh nu hese teh nafsu nu hese masyaallah teu meunang manggih susu endut-endutan aju urang nu ngap-ngapan sesek napas kipu doli kunaon eta atuh ka dokter bae lain dokter anen cenah ieu mah kunaon ieu mah itu kudu didatangkeun tuh langsung ya Allah ulah bingung-bingung normal eta ngaranna bos ieu mah abnormal wallahu alimun Gusti Allah teh mah uninga di khalqihi ka makhluk teh uninga kumaha aja geus ada mal anjeunana
kaya diayakeun ku anjeunna geus aya dihirupan nu ngahirupan anjeunna nu ngarobakeun anu nyicingkeun Gusti Allah nu mantap la ilaha illallah teh beunang kabeh urang mah la ilaha illallah teh lama budak bihakeun bilwujud illallah eueuh anu disembah kalawan hak kecuali Allah naik la maksuda bihakin anu dimaksud kalawan hak kecuali Allah guys lamun urang bertoriko anu dimaksud kecuali Allah langkah naon bae deuleu kudu ka Allah denge kudu ulah anu dimaksud kecuali Allah silaturahmi ulah anu dimaksud kecuali Allah ngaji ulah anu dimaksud kecuali Allah sagala rupa Allah bae nu dimaksud teh sabaraha taun bisa heulanan lempengkeun eueuh nu dimaksud iwal ti Allah naik la ilaha illallah teh eueuh anu nyiptakeun kecuali Allah nyiptakeun teh maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun manfaat nyiptakeun madarat nempel di jero eta ngucapkeun la ilaha illallah teh eueuh anu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah Allah teh maha pencipta la ilaha illallah anu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah Allah teh maha pencipta la ilaha illallah anu bisa nyiptakeun kasep kecuali Allah Allah teh anu nyiptakeun kasep la ilaha illallah anu nyiptakeun jore kecuali Allah Allah teh nyiptakeun jore nu mantap urang kanu jore nyengsirikeun sarua jeung nyengsirikeun ka Allah sarua jeung nyengsirikeun ka Allah la ilaha illallah anu nyiptakeun manfaat kecuali Allah Allah teh pencipta manfaat la ilaha illallah anu nyiptakeun madarat kecuali Gusti Allah Allah teh nyiptakeun madarat kabeh ieu teh ciptaan Gusti Allah cukup la ilaha illallah ahli la ilaha illallah dihormati ku kabehan boro makhluk nu ngaran manusia hewan-hewan sebab naon la ilaha illallah eueuh nu bisa nyiptakeun maneh kecuali Allah di ka mana maneh bisa ngobrol jeung maung bisa ngobrol jeung cak-cak bisa ngobrol jeung kupu-kupu bisa ngobrol jeung saantero bisa ngobrol seperti etalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kunaon dia dibere ilmu ku Gusti Allah eueuh universitasan taman Gusti moal aya di universitas sama ilmu kos kitu mah moal aya di Al Azhar moal aya eta mah khusus bae ilmu sirrul asrar rahasia di balik rahasia ku sebab ibadah urang make syariat kolbu urang make aqaid dikawinkeun zahirna syariat kolbuna make aqaid bersih timbullah hikmah rahasia rahasia etalah anu nyieun caang hakikat ngaranna urang lamun syariatna rapi secara zahirna kolbuna make aqaid anu pas keyakinan ka Gusti Allah kawinkeun syariat jeung aqaid kolbu zahir jeung batin tek bersihan bakal timbul sirrul asrar jadi dia bakal katempo salatna akur jeung urang tapi keyakinanana nu beda sebab aya siran eta bakal dibere ilmu ku Gusti Allah ilmu anu naon kitu ngaranna hese nyaritakeunana dengan sompral ilmu laduni nah ilmu Allah teh nu nyorot ka makhlukna nempel di makhlukna kuari bakal kanyahoan mun tadi innallaha wallahu sajana Gusti alimun bi khalqi maha uning ka makhlukna jadada melanana makhluk Allah anu geus dibere rahasia ku Gusti Allah dibere sebagian ilmu Allah dibere rasa sehingga nyana dibere nyaho di jero taneuh di lauhul mahfuz segala masya Allah hakimun bijaksana pisonihi dina dada melanana Allah ta'ala teh maha bijaksana nyin ki Zaid jangkung Allah teh maha bijaksana nyin ki Umar pendek Allah maha bijaksana nyin ki
itu Ki Bakar mah putih Allah maha bijaksana nyen ki dadap mah hideung ulah dicawat-cawat kabeh dadamelan Allah maha bijaksana atas dadamelanana nu urang teu nyaho rahasia itu si Kijaya dijabel ku Gusti Allah jagung-jagung teuing urang teu nyaho rahasiana horenganan satu ketika aya hiji jelema awewe keur mimiti ngandung teh naon kadang-kadang nyiram hayang jasa buah sedangkeun ka ditu hese eueuh pangorak eueuh jang taraje eueuh sagala jang eueuh we lah aya ge Kijaya doang mah jaet kula eta ka bisa tentang ala buah eta ieu atuh ieu babari teu kudu jengke kos kieu horeng rahasiana mah eta rahasiana masyaallah di antara rahasiana tah jaet ka dieu enaon hujan gede tak eta teh kenteng teh coba tah bangun eta mah nyingsat teh coba pakadekeun oh geus kieu gampang oh eta rahasiana mah ya Allah ya Rabb Aiki Umar pendek jasa buleud teu nyaho urang rahasiana masyaallah Umar hadena geus ka dieu kunaon eta duit teh ka kolong nyek celek teh coba tah atuh nya mah ngaguruntul terus oh iya rahasia lah eta mah keur nyaritakeun urang rahasia-rahasia lembur supaya ka harti kurang jaheu nya aya rahasiaan kabeh nu mantek urang ulah cuat-cawat ka dadamelan Allah urang kuari boga pamajikan kabeneran pamajikan urang pendek ulah dicawat nikmati ulah sok aju cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui ulah geus bae engkau adalah sayangku satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku tidak ada yang lebih cantik daripada engkau sadunia siapa angkirisna di mata aing geus bae geus kitu bohong pamajikanna ge deh bohong bugo ulah mah teu geulis henteu di mata aing mah sia teh panggelisna eueuh deui geus aing mah moal kawin di kana sajan hiji sailila hirup emang kunaon ka mana modalna aing kawin ya Allah ya Rabbi nah Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan mas sagala ngadamel tatangkalan Allah ngadamel lauk ti mimiti lauk kakap anu gede lauk hiu nu gede datang ka lauk ribuan laletik ribuan rebon laletik kerinasi laletik aya rahasia-rahasia Masya Allah Karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri urang sebab eta kebijaksanaan Allah rahasiaan dagang ge dagang ieu teh dadamelan Gusti Allah kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan serahkeun ka nu bogaan aja urang mah ngalaksanakeun nu hungkul moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nyieun rahasia tinggal urang na bae nampak maksudna eta narima eta teh hese jasa nah kabelah dieuna Allah teh mah bijaksana dina dadamelanana nu mantak urang daek ngaji aya rahasiaan endek di ka sorgakeun nu mantak urang peuting teu daek tahajud sorgana rada handap aya rahasiaan kan urang boga duit tapi teu daek sedekah berarti kan urang dek dilambatkeun ka sorgana aya rahasia-rahasiaan aya kabeh ge jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh urang teu kudu neangan pangeran ka gunung teu kudu neangan ka leuweung teu kudu neangan ka Mekah di diri urang aya kabeh aya di diri urang urang deuk ka sorga teh aya di diri urang sebab Allah na aya di diri urang deuk neangan ka mana Gusti Allah cak Allah sih deuk ka mana lulumpatan deuk salat make lulumpatan pasti deuk ka aing lagi aya mata ulah make lulumpatan komo aki-aki deuk berjamaah lumpat ti karijat paeh di jalan sia teu meunang deuk ka mana sia cak Gusti Allah
ndek salat aing kita berjamaah teu kudu lompatan aing lagi aya ye babari lamun urang geus nyaho lebahna ibadah teh babari jasa sia dek hayang ka surga aing nyeun surga tu aing nyeun neraka ndek sipil pilih ku sia tah sia surga jeung sia tah neraka jeung sia ngan pilihanana sia fasilitas jak asup ka surgana aya di sia fasilitas jak asup ka nerakana di sia dibere ku ikhtiar lo sia dek ka surga dek lo sia dek ka neraka aing mah ngan ngadiakeun dok aing teu butuh ibadah sia aing teu butuh maksiat sia aing jeung sia mah teu sia-sia aing mah pangeran sia mah hamba ngan aing ngadiakeun surga aing ngadiakeun surga neraka fasilitas aya di sia kabeh aya jang ka surga aya di urang jang ka neraka aya di urang jog ge ayo aing mah yen ka surga teh melalui ieu meureunana naon teh harta ja aing mah dibere limpahan harta pake kurang jang ka surga aing mah ka surga teh ieu melalui ilmu ja aing mah meureun dititipan ilmu pake kurang pake ka surga aing mah ka neraka bae melalui ilmu pake nipu atuh Gusti ilmuna tah aing mah ka surga teh ieu bae melalui jabatan bupati pake atuh Gusti hayu pake bebeneran urusan masyarakat lah aing mah ka neraka bae melalui bupati atuh los atuh hayu aya di urang kabeh lain ku sebab kiai da jeung lain ku sebab jabatan urang endeu ka manana tah fasilitas saya di urang nang Allah kabeh ieu lah kebijaksanaan Allah ulah suuzon ka pemerintah ulah suuzon ka polisi atuh polisi ge lamun nya karena Allah ngatur jalan dibere duit enggak dikit aja dah udah atur aing mah kalancaran doang tugas aing bari maca sholawat bae nya ngatur-ngatur di jalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabrak bisa ya mobil ayo bae karena Allah aja atuh polisi ge aing mah ieu meureunnan ku Gusti Allah dikersakeun jadi polisi hajuja polisi teh ngatur-ngatur jalan ku aing dipake ibadah ka Allah melalui fasilitas ieu Allah maha bijaksana dina dadamelanana aing didamelkeun jadi polisi ku ari ku aing dipake ibadah jabatan polisi aing ye pangkat polisi aing atuh bisa anu nyawa teh mah naon kitu ngaranna sonihin naon kitu bijaksana Allah aing jadi abri jadi garda terdepan aing ngeuk ibadah melalui keabrian aing teh ieu teh petani aing ngeuk ibadah melalui tani ge aing kunaon polisi bisa ibadah abri bisa ibadah aing kiai bisa korupsi goblok merentak kiai eueuh tapi di Indonesia mah aya ge 1 2 3 4 5 ieu keur carita sok pa bisa-bisa ulah ceneh urang ieu teh jadi petani ulah ceneh jadi pedagang ulah ceneh jadi polisi ulah ceneh jadi eta mah kan geus dikersakeun ku Gusti Allah dadamelan Gusti Allah anu baku langit bumi tatangkalan gunung laut jeung sajabana atawa ieu digerak-gerakeun ku Gusti Allah aya jelema henteu maksud jadi kiai tapi kan masantren bae dikersakeun jadi kiai gerak Allah kan dadamelan Allah berarti aya jelema nu embung eueuh hayalan eta teh menteri agama jadi menteri agama ditanya apa ada hayalan kagak ada cek ya mah wari jadi menteri agama eta nang Gusti Allah tuh apa Jokowi aya nyana baheula yang jadi presiden aya haju nyogok eta ge dadamelan Allah lah geus kos kitu bae teh mah sabodohnyana teh mah urusanana ngan nu jelas kabeh ge dadamelan Allah atuh aing nyana bisa tobat ba atuh ka Gusti Allah ya Rabbi cek Jokowi aduh ini sia Jokowi cerik mohon maaf ya Allah akan kembalikan saya ini uang korupsi saya melalui bejakeun gua itu nah misalna ieu mah keur carita atuh lainnya na bae menteri DPR kabeh jaeta teh panhahalang ka Allah teh jadi mui ngaranna dong mui teh naon gara-garana mui teh naon gara-garana oh iya musuh goblok sia majelis ulama di musuh-musuh misalnya nyana jadi ketua MUI nah haji nyogok eta kapan jelas sama sohe ar-rasi wal murtasyifin nar kanjeng Nabi sohe sama ngaran jadi majelis ulama tapi nyogok ar-rasi wal murtasyifin nar aduh nyara robo kemana tinggal sadar na bae tapi kan hajo tobat jangan ya Allah
gombal sia. Nah, iyalah hakimun fi sunnihi, bijaksana di dadamelanan sakabehna unu kaluar ti dadamelan Allah. Nah, kulantaran Gusti Allah Maha Uninga, Maha Bijaksana, urang sadarkeun diri urang kemaha uningaan Allah, kemaha sadar, kemaha bijaksanaan Allah. Gusti abdi teh diuninga ku Gusti, tur abdi teh ieu teh dadamelan Gusti, kebijaksanaan Gusti ngadamel abdi seperti abdi nampi Gusti. Gusti mere sehat ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere gering ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere harta sakit ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere segala rupa ka abdi, moalila deui abdi teh bakal menghadap ka Gusti. Abdi teh bade nemah jeung sadar eta karek jelema. Sadar karena segala rupa aturan Allah. Sadar karena segala rupa dadamelan Gusti Allah. Urang teh sadar teh begitu ngaca. Ya Allah, ya Rabb, kok tetangga abdi makasih bayi abdi jore. Gitu, kok sia urusan aing. Kunaon sia aju ngarasula, takkan kok gitu. Gusti, babaturan abdi paruti konon abdi jadi hideung, atuh teh urusan aing. Ku aing sia dihideungkeun sakitu ge teu tengkos kastrol sia. Tah ngarasula eta nu jadi halang teh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, kunaon atuh batur mah usaha teh maraju abdi mah ieu mah atuh menaon kitu ngarugi deui rugi ya itu tambah urusan aing sia mangalaksanakeun sia mah teu nyaho karahasiaan sia lamun dibere sugi moal wae jeung jelema kalangkangna ge teu meunang ditincak ya sia mah kamang-mang kan rahasia sakitu ge susah sia mun leumpang sakumaha kelek aya bisulan kan Allah Maha Uninga kana dadamelanana. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah, dibere bisa nyadar sasadar-sadarna, urang nemah-nemahna sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa Rajab, ngalaksanakeun salat, maca sholawat, zikir jeung ibadah-ibadah nu lainna menghadapi akhir hayat urang-urang pinuhan ku ibadah, akhir hayat urang husnul khotimah bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana nu tos hadir kana channel abdi. Moga pengajian ayeuna bermanfaat kana sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.